Cuaca teh mendung ieu teh tuh tinggal jabi atau sonten jantan poek, tapi abi teh acan gaduh menu ieu teh kanggo enjing. Rencana enjing teh bade botram sareng bu ibu. Kaleresan ke Mang Gedang teh itu teh ngagupayan. Ieu surna abi di dieu kitu teh. Lumayan tuh geuning kenging kanggo sakalian tuang mah. Hayu aya nama urang godog heula ieu teh dipasak nama bade enjing we enjing-enjing di dadak. Cucian mah meuni namru ieu teh geuningankeun we urang peuyeum sawengi deui mah sugan enjing mah asak. Tuh da geuningan asaknya. Henteu atuh ieu teh atos enjing-enjing tadi teh ku abi teh dicuci ieu teh angwan teh rebun keneh. Janten bari siang teh kantun diiciskeun. Tinggal cuaca teh meuni halimunan keneh tinggal ditiris. Ayeuna mah hayu urang masak heula. Anu pertama mah biasa we urang nyolokeun heula sangu teras teh urang masakan ieu Mang Gedang anu kamari geuning atos digodog. Masakeunna mah simpel we biasa tumas-tumis bawang beureum bawang bodas cabe nya tarasi bumbuan gula goleh lebetkeun we kana cup ieu teh. Kapan bade dibekel teh kanggo engke botram. Sempet ngopi heula ieu teh janten kopina urang bekel we urang canak urang wadahan kana botol. Tah rencana engke teh pami atos tuang teh bade metis janten ieu teh abi teh bade mekel coet sareng mutuna. Tuh aya nama urang babarengkes heula sagala dilebetkeun aya sangu aya gula tuh aya cikopi aya peuyeum ieu teh kakaren. Singkat cerita ieu teh atos dugi we ka sakola tuh alhamdulillah cuaca teh cerah. Tuh da dugi ka sakola teh geup we kana peuteuy ieu teh enak ieu teh kanggo rencang ke Mang Gedang karunya atuh da mani nyalira geuningan bisi teu ludeungeun lebetkeun patuanganna teh aya nyalira mah tuh pami aya rencangna mah sareng tempe tahu ieu teh bakal bingaheun. Teu lami jol ieu teh aya biusi glowing biasa digarimung we atuh ku ibu-ibu teh tuh abi mah bade meser pada beureum ieu teh. Tos hayu aya nama urang tuang heula ieu tos lapar ieu teh da atos siang. Tuh da geuning pami atos digunukeun marencang teh ieu teh seueur hayu urang amparkeun tuh urang siliraosan ieu teh tuh. Bentennya tuang sasarengan mah botram kieu raos kitu nikmat rasana teh. Lanjut babak kadua ieu teh tuh bade metis ayeuna mah bade metis jamu kristal ieu teh sareng kadongdong teh amis teh ieu teh lami tuh janten we guys hayu urang cocol ayeuna mah. Aya seger ieu mah nyaan heg nuju siang-siang cuaca panas geuningan cocok pisan. Harayu atuh besti hoyong teu